Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kedua, pembagian kecap kidam. Ari kidam kabagi tilu bagian, kidam idofi kadua kidam zaman. Katiluna kidam hakiki tafsirkeun, sing apal hiji-hijina masing yakin. Kidam idofi hebel sasaran dean, hebel aki ku incuna dibandingan. Aki dibanding bapana anyar pisan, kidam idofi teh bisa pipindahan. Kidam zamani pedah lawas waktuna, padahal mah eueuh heula ayana. Ieu alam kidam zamani ngaranna, lawas taya nu ngalaman dijieuna. Kidam hakiki kebel teu dikawitan, ku eueuh heula nya kidamna pangeran. Rejeng kidam lain peda dibandingkeun, hebel Allah teku alam dibandingan. Kidam idofi zamani hakikatna, eta anyar sabab aya mimitina.